Abah teh sepuh itu nya. Tapi masih keneh kiprah teh dagang es tia anu manginten. 3 perak. Ke 5 perak. Hebat. Ayeuna teh Yuswa sabaraha? 76. 76 tahun. Alus luar biasa semangatnya si Abah. Sing sanaos tos sepuh tapi masih keneh kiprahna dagang es itu tika pungkur abdi nuju SD abah teh tos dagang ayeuna ge abdi tos 30 tahun gitu hebat luar biasa semangat mbahnya sing sanajan tos sepuh tapi harus tetap semangat gitu niangan rezeki nu halal Ya. gitu bari ngembangkeun kreasi jeung ilmu da nganggo ilmu panginten meureunnan ieu teh nu biasa ku abah dical teh taulu bahnya namanya taulu cingcau Taulu geplak sorangan di leunang meser. Tiasa cerita abah salit keluh kesah ti anom nugi ka ayeuna kiprahna abah pahit peuheurna Karaosnya eta bae peuheurna mah gitu misalkan kumaha lah gitu pengalaman abah kapungkur abah mah kieu we lamun teu icalan mah da abah mah kana kuliah ari mah wegah misal imah geus pagawean anu kieu ti baheula teh tapi ka naon nyakolakeun budak itu nyakolakeun budak tapi incu rabi dika incu parat incu ayeuna diganti ku incu di dagang gae tuluykeun nya hebat lah luar biasa sabaraha sakredi Yuswa teh 7 genep iya kawit dagang kapungkur tahun sabaraha bae keur 5 perak mah igit pati apa geus 5 perak ti masih keneh 10 perak ini 10 perak baru perak teh jago di baheula mah da si tetangga di 10 perak bekalan ka dia teh mah itu ka balik harga beas kapungkur sabaraha tah keur abah ngimiti dagang saringit wah geus teu apal deui saringit teh oge ayeuna harga beas geus ayeuna 8.000 anu 8 10 wah jauh-jauhnya luar biasa abah 78 tahun masih kena semangat sehat gitu urang mah akrab kieu lamun dagang budak pewe sok bere rek mah ya rek mah geus halus luar biasa nu mentah hayo di bere nempo nu kolot-kolot cing punu urang mah nyukeun kana palasi badahar urang teh hebat luar biasa abah kuat abah tidak barokah dagang ka ditu dengan bubur kacang ya kolot teh ciluan cing puyut teh modahkeun urang lamun eta deket imahna urang ka dapur asup naon cuman dagang ka asup dapur lewat ada siuk dahar ega sidinya cenah teh urang mah kitu hebat luar biasa urang mah kitu dagang urang ngariung budak tah batur meul opatan eta duaan meuli eta nu dua modahankeun nanti baheula ge sup ka dieu ge alhamdulillah loba baraya gitu ka urang napan nyarada ada heung teuing mun make dagang teh cepet deh lakuna teh barokah pan tak kitu lalakuan abah luar biasa ieu si abah perlu ku urang dicontoh hiji kasumangatanana kitu ceuk paribahasana ulah hirup mah ulah loba kasusah da kasusah mah dijieun sorangan gitu mun penting nikreuh bari dilakonan gitu da rezeki mah geus diatur ku pangeran tinggal urang daek neangna nyiarna ngorehna leres teu bah iya ulah poho we sodaqoh eta nu 5 waktu nu 5 waktu lah tinggalkeun iya kitu hatur nuhun bah sami mudah-mudahan sing tiasa jadi motivasi keur kanu aranom iya kitu amin ya Allah ya robbal amin hatur nuhun bah wilujeng dilajengkeun deui